Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi ku abdi dijanjikan, mobil pak. Seperti tadi ku abdi dijanjikan, aya part selanjutnya di project Gria Pratama Asri Cileunyi. Tah ayeuna teh memang nuju launching tipe Sakura, Blok Sakura, New Sakura. Nepangkeun heula. Abdi di rencangan sareng Kang Kang Eko. Mangga tepangkeun heula. Ieu sareng Kang Eko ku abdi bari diteraskeun. Jantan sateuaceuna hatur nuhun ka ibu bapak teteh akang anu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Tah ieu teh anu tadi mah posisina tipe naon Kang? Nu palih ditu? Blok Tanjung. Blok Tanjung. Blok Tanjung. Kami ieu lebetna Blok Sakura. New Sakura. New Sakura. Ibu Mina. Ieu teh konsepna naon ieu teh Kang? Down slope. Down Semi slope. basement. Semi basement. Ya. Jantan 2 lantai tapi seolah-olah juga nu salantai gitu Ya, Kang nya. seolah kayak 1 lantai. Iya, konsep seperti kieu. Ieu sambil naros-naros akang urang cobi rapi lebetna gitu nya. Itu luas tanahna teh 72. 72. 72. Untuk bangunannya plus 36. Untuk bangunannya plus 36 meter persegi. 36. Untuk tanahnya 72 meter persegi. Ieu terus ngagaduhan carport. Lebar sabaraha ieu teh Kang? Lebar di 6. Di 6 nya. Ya, 6 meter. 6 cekap Kang sa mobil sareng sa Cukup- motor cukup panginten. banget. Mobil. Tamanna terus aya 2, taman payun. Sekarang taman pengker suasanana adem asri. Tapi anu hararejo teh, anu urang lebet. Tah ieu di payun teh pintuna Pintunya aluminium. partisina tos ngangge aluminium. Aluminium. Aya jendela matina 2 ieu teh. Hiji sami jendela mati anu cobi kalebet. Nah, ini untuk master bedroomnya. Nah, ini untuk master bedroom. Ini untuk kamar utama. Jendelana rageung. Jantan ciri bumi anu mewah teh nu asri. Nu saya teh memang pencahayaan kalebet ruangan teh maksimal. Iya lah mun ditinggal ku abdi listrik teh kedah dihurungkeun. Siang sontan enjing teh sumpareman ngirit oke kana listrik. Ibu bapak teteh akang teu taman katinggal. Ieu teh kamar utamana. Kamar utama. Luasna aya di 3 kali 2,5. 3 Kali 2,5. 3 kali 2,5. Cobi ayeuna ka ruang tamu heula nya. Ya, ini ruang tamu. Ieu ruang tamu. Bumi-bumi ayeuna teh memang dapur teh tos ngahiji sareng ruang tamu. Tos zamanna tos benten. Jadi dapur teh teu nyumput. Posisinya langsung berhubungan sareng ruang tamu. Janten mun ngadamel tuangan itu langsung disebarkeun gitu. Ayeuna Kang yang tinggal kamar kedua ieu teh. Kamar tidur keduanya. Oh. Tah ieu kamar kaduana, Diberesin. kamar kaduana ngagaduhan jendela bukaan hiji ieu teh. Janten raoseun aya cahaya kalebat, terus aya lampuan, sami ageung nama sareng nu payun rada ageung nu kamar utama. Ya. Lemet Kak. Kamar mandina. Terus dipasihan keramik, ventilasi udara, showerna tos aya, terus ngangge kloset duduk. Tah ieu Bapak Ibu teteh akang nu abdi panasaran teh nu kahandap ieu. Nah bumi teh ti payun mah jiga nu salantai tapi kahandap mah 2 lantai. 2 lantai. Tah kumaha tah? Down slope, jadi ruangan bawah itu bisa dipakai untuk laundry room atau sesuai kebutuhan. Sesuai. konsumennya. Janten. Punten Kang bahasa Sundanya abdi iya. mah gitu. Campur aduk we gitu. Siap. Bineka Tunggal Ika. Hilap nih tadi Kang Eko. Kang Eko. Sekarang cobi kahandap yang Boleh, banyak. mangga. Sok Kang Eko ti payun. Nah, ieu teh tos dipasihan railing tangga. Railing tangannya udah termasuk. Ini teh ready stock Kang. Kalau yang ini ready stock, tapi kalau untuk unit yang lain itu harus inden. Oh, iya ready stock, Ibu, Bapak. Jadi kalau ada yang mau minat, mangga. Yang ini. Diantos ku Kang Eko nya namanya teh. Ya, betul. Kang Eko. Railingna aya space area nu Ya. di obrolkeun di luhur. Ieu space area teh nya bari ieu mah sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Biasa diangge taman anak, misalkan gaduh murang kali supaya taman keluar, diangge rumput sintesis tiasa, kolam ikan tiasa, kangge kamar DG itu tiasa, pada dibangun custom 2 lantai tiasa. Mohon biasa, mangga. Jantan aya kemudahan oge itu ti Kang Eko dari pihak manajemen developer gitu Kang. Ya, betul. Terus coba kalau orang bahas di luhur, Ya. kumaha ieu teh skema pembayaran promoan naon wae gitu teh Kang Eko. Orang tinggal ka luhur. Ieu raoseun suasanana adem asri. Jantan pilih kabujang kuno sanes. Da karena cuma 1 unit Kang Eko nya. Iya. Cuman 1 unit. Ieu teh pamit telepat itu abdi teh. IDP kumaha ieu teh?
Untuk DP 35 juta all in, sudah Oh. termasuk biaya KPR. Jantan DPT 35 juta all in sudah terima kunci. Ya, sudah. Cicilan di berapa ini teh Kang Eko? Mulai 2,8. Cicilan dimulai 2,8 jutaan. Ibu tos kengeng bumi ieu. Ieu konsepna naon tadi teh Kang Eko? Downslope. Down slope. Semi Jantan basement. skema pembayaran tiasa KPR, tiasa cash mah pasti Biasa guys. aya diskonnya. Ada diskon. Ada diskon. Paling tinggal nego sama developer aja. Mohon di Antos di lokasi penginten ku Kang Eko kayak Kang Eko tiasa ngahandle. Mudah-mudahan ibu bapak teteh akang tiasa dongkap ke lokasi survei heula lokasina. Sakitu penginten informasi nu tiasa ku abdi didugikeun. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Sareng tiasa ngabantos ka ibu bapak teteh akang anu milarian bumi di wilayah Bandung Timur, tepatna di Gria Pratama Asri Cileunyi. Selling point Kang ini teh belum. Selling point. Nah ini tuh dekat kemana saja dari pusat perbelanjaan. Kebetulan kalau untuk Gria Pratama Asri Cileunyi 2 itu dekat ke jalan tol. Jalan tol. Tol Cileunyi Ya. sekitar 10 menit. 10 Terus menit. ke Gria Cinunuk, Aha. Borma Cinunuk itu dekat. Terus ke ITB ke Unpad juga dekat. Kange informasi detailna terkait spesifikasi, selling point, skema pembayaran, promona engke ku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Kange konsultasi salajengna tiasa klik link nu aya di bawah deskripsi video ieu. Tiasa link bio, tiasa link WhatsApp gitu. Atur nuhun ka ibu bapak teteh akang anu tos setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng properti Kang Danu. Ayeuna Kang Danu pamit sareng Eko. sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.